A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur sareng kedah nyarioskeun anjeun Muhammad idzu qala dina nalikana ngadauh saha Musa Nabi Musa liqaumihi ka kaumna Nabi Musa wa qad kutila jeung nyata geus dibunuh lahum karna itu kaum saha qatilun jalmi anu dibunuh la yadri anu teterangeun Nabi Musa qatilahu ka anu ngabunuhna ka itu qatil wasalu jeung menta itu kaum ayat wa kana yen supaya ngadoa Nabi Musa Allah ka Gusti Allah ayyubayyina kana yen supaya ngajelaskeun Allah hu ka Nabi Musa lahum pikeun itu kaum fadaa teras ngadua Nabi Musa hu ka Gusti Allah innallaha sayaktosna Gusti Allah ya'muru eta marentah Allah kum kamaraneh kabeh ang tadwahu kana yen mencit maraneh kabeh bakorotan kana hiji sapi bikang qalu ngaromong itu kaum atattakhiduna huzwan kana lapad anu neme atattakhiduna naharek ngajadikeun anjeun Musa na ka kami huzwan kana guguyon mahzuan tegesna anu diguguyonkeun bina ku kami haitsu tujibu tina sakira-kira ngajawab anjeun na ka kami bimithli dzalika ku misil itu jawaban eusina jawaban teh nyata innallaha ya'murukum ang tadbahu baqarah qala ngadawuh Nabi Musa a'udzu billahi an akuna minal jahilin kana dawuhan anu neme a'udzu nyalindung abdi amtaniu tegasna narima kacegah abdi billahi ka Gusti Allah min an akuna tina yen kabuktosan abdi minal jahilina eta tetep tisapalihna pirang-pirang jalmi anu bodo al mustahziina tegesna anu garuguyon kabeh falamma alimu tuluy dina samang-samangsa nyarahon itu kaum annahu kana sayaktosna Nabi Musa azama eta serius qalu ngaromong itu kaum ud'u kudu ngadoa anjeun lana pikeun kami rabbaka ka pangeran anjeun yubayyin maka bakal ngajelaskeun rabbak Allah lana pikeun kami ma hiya ma eta naon hiya ari itu baqarah aema tegasna naon sinuha ari umurna itu baqarah qala ngadawuh saha Musa Nabi Musa innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikrun awanum baina dzalik faf'alu ma tu'marun kana dawuhan anu neme innahu sayaktosna Gusti Allah ayillaha tegasna Gusti Allah yaqulu eta ngadawuh Allah innaha baqaratul la faridun wala bikrun awanum baina dzalik kana dawuhan anu neme innaha sayaktosna baqarah baqaratun eta hiji sapi bikang la faridun anu henteu kolot musinnatun tegesna anu umuran wala bikrun jeung lain sapi anu parawan keneh sogiratun tegesna anu leutik keneh awanun tur eta pertengahan nisfu baina dzalikal madhkuri tegesna pertengahan di antara nu dicarioskeun nyatana farid jeung bikr minasinaini nyatana tina dua umur nyata antara ngora jeung kolot faf'alu mangka kudu marigawe maraneh kabeh makana perkara tu maruna diparentah maraneh kabeh bihi kana itu ma ming dzabhiha nyatana mencit kana itu baqarah qalu ngaromong itu kaum ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha kana obrolanun bieu ud'u kudu ngadoa anjeun lana pikeun kami rabbaka ka pangeran anjeun yubayin maka bakal ngajelaskeun rabbak lana pikeun kami ma launuha ma eta naon launuha ari warnana itu baqarah qala ngadauh Nabi Musa innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nadirin kana dawuhan anu neme innahu sayaktosna Gusti Allah yaqulu eta ngadauh Gusti Allah
innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nadirin kana dawuhan anu neme. Innaha sayaktosna baqaratun eta hiji sapi bikang safra'u anu koneng faqi'un anu kacida naon launuha warnana itu baqarah sadidus safrati tegasna anu kacida konengna tasurru anu ngabungahkeun itu baqarah annadirina ka pirang-pirang jalmi anu ningali ilaiha kana itu baqarah bihusniha kusabab alusna itu baqarah ayatu jibu tegasna ngagetkeun itu baqarah hum ka itu nadirin. Qalu ngaromong itu kaum ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tasyabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun kana obrolan nu bieu. Ud'u kudu ngadoa anjeun lana pikeun kami rabbaka ka pangeran anjeun yubayyin maka bakal ngajelaskeun rabbak lana pikeun kami ma hiya ma eta naon hiya ari itu baqarah asa imatun naha eta sapi anu teu digawekeun am amilatun atawa sapi nusok digawekeun. Innal baqara sayaktosna jenis sapi ajin sahu tegesna jenisna baqarah alaman uta anu disipatan bima ku perkara dzukira parantos dicarioskeun itu ma tasyabaha eta saliru itu baqar alaina ka kami likathrotihi karena seurna itu jenis baqarah falamnah tadi atuh tuluy teu narima pituduh kami ilal maksudati kana nu dimaksud wa inna sareng sayaktosna kami insya'a upami kersa saha Allahu Gusti Allah lamuhtaduna yakin eta pirang-pirang jalmi anu dipasihan pituduh sadaya ilaiha kana itu baqarah. Fil hadisi dicarioskeun dina hiji hadis naon law lam yastasnu lama bayanat lahum akhirul abadi hadis anu neme law lam yastasnu lamun teh mah teu maca insyaallah itu kaum lama bayanat yakin moal pertela itu baqarah lahum pikeun itu kaum akhirul abadi dugi ka satuluyna qala ngadauh Nabi Musa innahu yaqulu innaha baqaratul la dzalulun tuthirul arda wa la taskil hartha musallamatul la siyata fiha kana dawuhan anu neme innahu sayaktosna Allah yaqulu eta ngadauh Allah innaha baqaratul la dzalulun tuthirul arda wa la taskil hartha musallamatul la siyata fiha kana dawuhan anu neme innaha sayaktosna baqaratun eta hiji sapi bikang la dzalulun anu teu hina Goeru mudallalatin tegesna lain anu dihinakeun bil amali kusok digawekeun tuthiru anu ngabajak itu baqarah al ardo kana bumi tuklibu tegesna ngabajak itu baqarah ha kana itu al ardo lizaraati karna rek dipelakan wal jumlatu sareng ari jumlah nyata jumlah tuthirul ardo sifatu dzalulun eta sifat lafad dzalulun dakhilatun anu asup fin nafyi dina nafina artina berarti kulantaran jumlah tuthirul ardo teh jadi sifat tina sifat dzalulun anu mana lafad dzalulun teh eta teh lafad anu nafi maka jumlah tuthirul ardo ge kabawa nafina lain kalam anu musbat wala taski jeung tara nyiraman itu baqarah al hartha kana pepelakan al ardo tegesna kana bumi al muhayyata anu dicawiskeun li ziraati pikeun karna rek dipelakan musallamatun anu disalametkeun minal uyubi tina pirang-pirang aib wa atharil amali jeung sesa-sesa pagawean atawa tapak-tapak sok digawekeun lasiata anu teu aya rupaan launa tegesna teu aya warnaan fiha dina itu baqarah goero launiha salianti warna aslina itu baqarah jadi ieu baqarah teh nyaeta baqarah nu tara digawekeun sehingga dina kulitna dina warnana
teu aya warna kulit anu sesa urut gawe. Berarti warna kulitna teh masih warna kulit asli bawaan lahirna kulantaran tara digawekeun. Qalu ngaromong itu kaum, al-ana ji'ta bil haqqi, kana obrolan nu neme. Al-ana ayeuna ji'ta geus datang anjeun Musa bil haqqi kalawan mawa kabeneran. Natokta tegasna geus ngobrol anjeun bil bayani sarta penjelasan atami anu sampurna. Fatolabu tuluy nareangan itu kaum hak kana itu Baqarah. Fawajadu tuluy manggihan itu kaum hak kana Baqarah ingdal fata disandingan seorang pemuda al-bari anu soleh bi ummihi sarta ibuna itu pata. Pastarau tuluy meuli itu kaum hak kana itu Baqarah bimil imiskiha ku sapinuhna bungkus kulit tawa loket kulit naonana zahaban emasna. Fadzabahu tuluy marencit itu kaum hak kana itu Baqarah. Wa makadu jeung teu deukeut-deukeut itu kaum yaf'aluna eta marigawe itu kaum ligulai thamaniha karena mahalna harga itu Baqarah. Wa fil hadithi sareng dicarioskeun dina hiji hadis naon laudzabahu ay baqaratan kanat la ajza'athum walakin saddadu ala anfusihim fasaddadallahu alaihim, hadis anu neme dicarioskeun. Laudzabahu lamun teh mah langsung mencit itu kaum ay baqaratan tegasna kana sapi bikang kanat yakin bukti itu Baqarah la ajzaat yakin eta nyumponan itu Baqarah hum ka kaum walakin saddadu jeung tatapina ngabaratkeun itu kaum ala anfusihim atas pirang-pirang dirina kaum fasaddada tuluy ngaberatkeun sa Allahu Gusti Allah alaihim ka itu kaum. Jadi dina hiji hadis dicarioskeun bahwa lamun teh mah eta si kaum Bani Israil kaumna Nabi Musa tatkala diparentah ku Allah pikeun mencit sapi bikang langsung manehanana ngerjakeun teu lobananya yakin eta sapi bikang anu dipencit ku eta kaum teh bakal nyumponan kana parentah Allah, tapi kulantaran eta si kaum lobananya sehingga ku Allah ge diberatkeun kulantaran lobananya. Jadi loba syaratan si Baqarahna teh. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.